puasa syariat ma'ayum sikanil makulati wal masyrubat wa liqaini saifin lahar muasaan dahar muasaan minum muasaan jima tiberang timimiti pajar datang ka guru urang teh nahan teu dahar teu minum teu jima eta puasa syariat. Jadi baik geus puasa syariat. Geus puasa syariat mah asal teu dahar, teu nginum, teu jima. Ai kitu mah mata pake ngabuburit ka puri. Cili pake ngadengekeun musik. Ngomong sadaek-daek leungeun cukal cekel karena berbagai permasalahan nu meunang jeung nu teu meunang kitu keneh suku dilengkah-lengkahkeun sakadaekna eta ngaranna puasa syariat 99,9 hampir teu diterima sebab teu mah puasa ngan sakadar napaan dahar jeung minum jeung jima tetapi nu sejen teu dipuasaan puasa syariat disebut puasa umum. Nomor kedua puasa thariqah atau puasa khusus ayumsikan jami'al baihil muharramat wal manahi wa zamaim nyananan tidak nu tadi teu dahar teu nginum teu jima syariat dipuasaan kunyana beuteung dipuasaan kunyana zakar dipuasaan kunyana dahar nginum beuteung di samping eta deui mata milu puasa cili milu puasa irung milu puasa sungut milu puasa leungeun milu puasa suku milu puasa seluruh anggota milu puasa masya Allah kan masya Allah kan ayumsikan jami'al baih nahan tina sakabeh anggotana mata ceuli irung sungut leungeun suku al muharramat wal manahi wa zalaim tina nu diharamkeun ku Gusti Allah nu dilarang nu dicacat termasuk galbuna mislul ujbi wal kibri wal bukhli wa ghairi dzalik jadi ujub di puasaan urang makan puasa mah puasa bae tapi rasa maneh aya aing mah hebat sakieu mah boho aing mah puasa lain lalagaan puasa teh asanang sorangan ujub ngaranna eueuh nanaonan da puasa kos kitu teh hapak teh mun cara pare gacung dipelak disurubuk pas buahan hapak gacung ketika diala nu boga na teh ya geus kieu bae wadau kunaon cak pamajikan garacung oh modal taraga pak gacung kak geus bae kak ulah marah-marah atuh lain ulah marah-marah urang nungguan man gacung naon artina jadi kamanakeun tuh kebo ketika kebokeun jadi parab kebo tah puasa syariat ge engkena bakal jadi parab kebo eta puasa sia tah dah sebenarnya kiai ge kos kitu babarengan atuh urang puasa kebo kabeh ya Allah tuh kan kibir takabur sombong bukhli ya Allah ya Rabbi kabeh penyakit araraya di jero hate geus mamata geus baceuli ieu deui hate rasa ujub rasa takabur rasa bukhli nah ieu di jero teh teu dipuasaan maka fakulluha yubtilu shauma thariqah ieu ngabatalkeun puasa thariqah nu puasa jadi puasa syariat mah muaqqatun aya waktuna dahar aya waktuna ketika beurang dahar batal puasa thariqah mah goer muaqqat muabad ngaranna fi jami umri geus lamun nyana ngomongkeun batur batal puasana
mun nyana ujub batal puasana, mun nyana takabur batal puasana. Masya Allah, mantap persis sakumaha dawuhan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi rumba shaimin laisa lahu min syamihi lal ju'. Loba jasa masyarakat, loba jasa umat, loba jasa kaum anu paraluasa tapi laisa lahu min syamihi teu bogana naon puasana ilal ju' kecuali ngan lapar doang. Ngan sakadar lapar eueuh ganjaranana. Ima aya hiji awewe datang ka Kangjeng Nabi. Nah, Kangjeng Nabi mah bulan Ramadan osok barahan jasanya nah. Aing geuk datang ka Kangjeng Nabi menta dahareun. Pasti nya nama merek. Assalamualaikum. Salam Kangjeng. Ya Tuhan, ya Rasulullah, ini ja'iyatun shaimatun. Abdi ieu lapar, abdi keur puasa. Cek Kangjeng Nabi, innaki lasti shaimatan walakin ja'iyatan. Siapa teu puasa ngan lapar doang. Ceurik jana ka ieu mah. Masyaallah. Oh, masyaallah, masyaallah. Isukna datang deui. Subaja'at tsaniyah. Datang kedua kali. Datangnya assalamualaikum ya Rasulullah. Salam. Enaon? Ini ja'iyatun shaimatun abdi lapar ye. Abdi keur puasa. Sarua. Cek Kangjeng Nabi innaki lasti shaimatan walakin ja'iyatan. Mana mah teu puasa tapi kan boga lapar doang. Ambo cek Kangjeng Nabi. Dipikir jana balik deui ka imah. Langsung waku adat di baiti hadiu be di imana. Nyana tapakuran kek ya aing puasa cek yana teh. Ja puasa ieu kek di itu punya coba aing deuk moal kaluar deuk di imah bae coba. Kunci ku nyana awang puasa. Terus di subuh datang ke zuhur salat asup deui ka imah. Salat atas asar keluar salat maksudna ka wudu ka jero deui datang ka. Coba sore ka Kangjeng Nabi. Waalaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Nah, ini ja'iyatun shaimatun. Abdi ieu lapar tur abdi puasa. Sedaqti. Bener anjeun. Terus nyana nitah famara lah bi ta'at. Nyana nitah ka sahabat. Bae para sahabat coba kadiekeun korma ieu. Aya awewe ieu lapareun jasa ieu bare buka. Nyana merenung bae. Jadi aing di jero imah bae puasa tapi keluar mah aing teh dianggap puasa. Kek. Horenganan asal keluar bae ngobrol ngomongkeun batur. Keluar ngobrol ngomongkeun batur. Jadi nyana gibah karasa ku nyana. Oh, eta Kangjeng Nabi ka eta awewe eta gibah teh dianggap puasa. Siapa ngan barang lapar doang teu puasa. Eta zaman Kangjeng Nabi gibah dage meureun saeutik jasa atuh komo zaman urang. Ieu mah geus lain hapa lain gacung deui ieu mah geus eueuhan we sama sakali. Ieu mah jeung tangkal-tangkalna jeung kebo-kebo acan. Ya Allah ya Rabbi. Mantak sing ada ieu. Ngomong nunggu sekolot mah nyaho datang nyahon teu kan ka puasa deui. Ya datang nyahon teu ya Allah ya Rabbi. Masyaallah kari. Tuh. Ya. Nah iyalah seorang wanita mantap puasa na urang kudu ditingkatkeun ulah sakumaha Kangjeng Nabi ieu persis ucapan Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min syamil ju' anus kelanjutanana rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi ila sahr loba jasa jelema anu penting tahajud tetapi teu boga ganjaran dan sakadar mentang mata doang. Nyanangan sakadar mentang mata doang moe tapi ganjaranana kunaon eta rasa takabur rasa ujub di jero hatena aya keneh bae komo beurangna kemudian nyana ngomongkeun batur tahajud tinggal tahajud Allah karim mantap cek Kangjeng Nabi kam min shaimin muftir wa kam min muftirin shaim loba jelema nu puasa tapi batal horeng hakikatna mah loba jelema nu batal puasana tapi puasa maksudna kieu loba jelema nu beurangna puasa tetapi ganjaranna loba jelema anu beurangna puasa terus maghrib buka kabelah dituna tetep makna puasa bae padahal geus buka tapi maknana makna puasa bae kunaon eta ayyumsiku Allahu anil asam wa idza'in nas bil jawari
nyana ngajagaan anggaho ta'ala ngajagaan tina kabatur tina iza nganyerikeun batur teu ngomongkeun dan lain sebagainya sangat dijaga mantap cek Kangjeng Nabi hadis qudsi Allah nyarita inna shauma li puasa man aing mantap lamun sayang kalem berarti geus lain aing deui puasa man aing berarti lamun sia takabur lain aing deui puasa man aing awas inna shauma li asomuli inna somali serba baik puasa man wae ulah di aku gusia ujub teh takabur teh yang kalem teh dan lain sebagainya ria wa najis bihi aing bakal ngabalas siapa puasa geus bae atas dasar aing lillahi taala nu aing eta puasa lamun haju sia takabur berarti geus lain nu aing deui lamun sia sombong berarti geus lain nu aing deui lamun sia kalem ku batur berarti lain nu aing deui aing moal ngabalas ka sia puasa man wae berarti kudu dijaga urang zahiran wa batina Allah karim memantak lamun urang geus bisa ngajagaan zahir jeung batin kakara kurang eta teh mana puasa lamun puasa mah puasa teu dahar teu nginum teu jima tapi haju urang terus bae ngabuburit mata dideleukeun sakadaya urang teu dipuasaan eta mata teu dipuasakeun ceulit teu dipuasakeun eta mah nu kos kitu mah lain puasa pindah dahar Allah respeun jasa ka jelema anu nahan nafsu birah nafsu amarah nafsu serakah kabeh ku urang teh dipuasaan Allah sangat resep nu mantap jihad perang di medan laga mah gampang tapi perang nafsu iyalah nu hese ieu hese nah urang sabulan ieu satahun cuman sabulan dititah tapa urang mentek cek ulah nu karolot bae nu karolot lah geus lah ulah loba macam-macam ulah loba macam-macam geus bandingan ge tararapa bae ulah ka meuneun geus pokona di imah TV begedean pan goblok eta manya nonton TV belum puasa sih maca Quran zikir ulah loba ngobrol-ngobrol aja Masya Allah memantak nu hebat mah ieu doa Siti Robayatul Adawiyah urang apalkeun nya terutama ku kaum hawa ieu doana pohara jasa bisa sakali hebat ya Ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirin wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin wala uridu minad dunya illa ikraka wala minal uqba illa ru'yatak ya arhamar rahimin ta eta doa waliyatullah Siti Robayatul Adawiyah urang teu kapanggih jeung Siti Robayaana teu ka zamanan kuburanana jana aya 3 di dunia lain lalagaan anu mau di urang ke kuburan teh Syekh Yusuf teh aya 7 di dunia kuburanan Syekh Maghribi teh aya 3 di dunia kemudian kitu aya 9 kuburan teh loba jasa urang mah nyaho aya unggul di kuburan ge bakal taya Siti Robayatul ya iya tah di Basrah aya kuburanana di Basrah aya di Mesir aya Robayatul Adawiyah mah kuburanana di Yaman aya kuburan Robayatul Adawiyah tah ieu kuburan waliyatullah sarua jeung Wes Kurni teh kitu kuburanana kitu di Uzbekistan aya kemudian di dia di Baghdad aya Wes Kurni teh tungtung Baghdad aya Wes Kurni malah mah aya nu ngaku di Yaman ge aya Wes Kurni anu ku kawalianana dicaritakeun ku Kangjeng Nabi nu pernah didongengkeun ku kaula ieu mah ieu Siti Robayatul Adawiyah talar doana sakali deui Ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirin wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin fala uridu minad dunya illa zikraka wala minal uqba illa ru'yatak tah eta ya arhamar kedatang ka imah talarnya babacanya pihartieuna na ieu mantap jasa Ilahi he pangeran abdi andai kata aya bagian abdi tina dunia Gusti mere dunia di dunia jang abdi Gusti abdi mah teu hayang pangbikeunkeun bae dunia bagian abdi ka kafir wabeh jang kafir
lamun aya bagian abdi di akhirat ganjaran abdi mah teu hayang ganjaran fatilil mukminin ganjaran abdi dikeun ka mukminin kabeh abdi mah dunya di dunya teu hayang pangdikeunkeun ka kafir ganjaran di akhirat mun deuk dibere teh mah abdi mah teu hayang dikeun kanu hayangeun ka mukminin abdi mah teu hayang dunya teh hayang ganjaran hampir ngarempot deui sia moal dibaca ka nya moal doa teu kira-kira cek nya tadi mah ditalar aja kieu mah wah seneng ngawarung bangkrut tadi ieu. Tadi mah resep bae jaknya lah hayang lah jaknya. Pala uridu minad dunya abi mah tegarapkeun tina dunya ila zikraka kecuali eling ka Gusti abdi mah di dunya cukup bae rindu ka Gusti eling ka Gusti zikir ka Gusti geus sakitu abdi mah teu hayang dunya saeutik-eutik acan bikeun ka kafir kabeh sebab dunya mah ngajauhkeun diri abdi ka Gusti sebab dunya mau poho ka Gusti sebab dunya mau cilaka jaga di akhirat mani bikeun ka kafir tanggung cilaka nya mah supaya itulah biar teu tah ngadoa masyaallah lamun abdi bakal dibere ganjaran abdi teh perlu ganjaran Gusti bikeun ka mukminin nu hayang ganjaran teu hayang saeutik-eutik acan hayang naon atuh cak Gusti Allah abdi mah di dunia hayang ingat bae ka Gusti hayang zikir bae ka Gusti di akhirat abdi mah teh hayang naon hayang deuleu doa ka Gusti geus sakitu di dunia hayang zikir bae boga rasa nikmat zikir di akhirat hayang deuleu ka Gusti aduh geus sakitu atuh teh mah pangarna di eta mah bakal naon kitu mah di sorga sabada Gusti teh mah Gusti teh mah di sorga bae tuh mangga teman nu kos kitu mah malah di neraka mah ya dosa bodoh cek eta geus kos kitu bae kula mah hayangna endek ditalar endek itu kuat dong tah ngadengin orang kos gitu dah Gusti lamun abdi dibere bagian dunia geus ulah digabdikeun ka kafirkeun bae ka anak atuh ulah anaknya cilaka beneran ieu mah ka anaknya ulah cek sugan eta ieu mah kata tangga ulah naon sebabna begitu ditanya ku ulama rubeah eta ngadoa sia kos kitu amat kumaha atuh lamun eta bagian sia dunia dibikeun bae atuh kata tangga maulah lamun kuna tatanggana mukmin lamun nyana aing mere dunia ka mukmin haju ku Allah diijabah engke nyana bisa sugih ku sebab sugih nyana cilaka berarti nyana jauh jeung Allah berarti jauhna nyana jeung Allah gara-gara aing mere ka nyana hayang aing jeung kukuman geus kakapirkeun bae kabeh kakapirkeun engke tatangga susah kajeun penting ka sorga anak susah salah sakena penting mah ka sorga pemikiran ana geus eueuh duniaan saeutik-eutik acan nya nama mun neuleuh tukang karung nya mah jarijin jarijin sama aing sakumaha deui teh kebo cenah para ta doa ya Allah sakitu bae abdi bah teu boga harapan di dunia kecuali zikir ka Gusti eling ka Gusti per detik per menit jeung di akhirat aya deui kecuali ningali langsung ka Gusti sakitu kahayang abdi mah geus tirik ya Allah ya Rabb terakhir ialah puasa hakikat imsakul fuad an mahabbati basi wallah disebut puasa khususul khusus muasaan hati tina cinta kasalian Allah bisi di jero hati aya cinta kasalian Allah di puasaan per detik wa imsakus sirran mahabbati syahadati ghairillahi ta'ala jeung nahan sir tina musyahadah tina mahabbah musyahadah kasalian Allah beusi sir aya kasalian Allah wali Allah komong nabiyin komong mursalin ieu sadetik jero hate kasalian Allah Allah iyalah puasa hakikat ngaran sebab cakan jeung Nabi hadis kursi berat piti Gusti Allah al insanu sri manusia teh rahasia kaula kulantaran rahasia kaula seluruh nu aya di dunia ciptaan aing zaman Musa los yang siap cak Allah wahai manusia aing teh nyiptakeun dunia langit bumi berbagai kemanfaatan timimiti dahareun tanah kendaraan jeung berbagai logam emas minyak dan lain sebagainya los eta teh jang sia kabeh jang sia tetapi wa ana sirru cak Gusti Allah tapi kula ia adalah sir manusia artina panjang mun dicaritakeun horeng manusia anu mukmin mah dibere ku aing seluruh dunia teu hayang
nu hayang teh ngeusikeun aing di jero hatena jang naon sakena tuh atuh udag-udag dunia di udag-udag haju rusak banyak udag-udag rusak maning nu nyieun dunia urang ngahayangan sawah-sawah bakal rusak maning anu nyieun sawah Allah urang ngahayangan mobil-mobil bakal rusak maning ngahayangan nu nyieun mobil Allah urang ngahayangan naon bae maning nu nyieunna matak al insanu sirri manusia adalah sir kaula tapi wa ana sirru kaula sirna manusia tuh kabeh di dunia dibikin ka manusia tapi manusia embungan hayang ka aing bae sareng gitu matak wa ana sirru geus jelema anu datang ibadah datang ka zahir doang iya ibadah zahir aya nu datang ka qalbu ibadah qalbu berarti toriko aya ibadahna rusir ke kajituna ya ibadah hakikat geus urang kuari mah ulah terlalu zahir teuing ibadah campuranlah kurang ibadahna make ibadah qalbu yakni bertoriko lalaunan mata urang puasaan ulah beteng dulu puasa mata ilukeun puasa ceuli ilukeun puasa sungut ilukeun puasa abeh puasa urang ieu sesuai jeung cak nu nitahna yakni Allah Subhanahu wa taala puasa umum puasa khusus puasa syariat puasa tarekat puasa hakikat mah meureun lain bagian urang tamanggeus timur salin jeung nabiyin aya para aulia Allah urang minimal eungkeut puasa thariqah mantak jaga ulah sampikeun ca Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min sumilal ju ngan sakadar boga lapar doang